Persija teh bagus, tapi bea ku Persib Bandung. Kabeh pemain alus dari ya tuh. Emang baheula urang atoh aya di Persija, urang kontribusi yang Persija tapi gaji leutik, urang diimah kan kurang beas. Kadang-kadang beas mun bedakeun mah. Anu, harita pernah kasih Marco Simic aing naik nginjem beas ngadon di pepeleukeuh anjing polotot koret anjing. Paling nyeri hati mah urang keur gering, biaya sorangan. Urang berusaha pulih jeung Persija. Alhamdulillah obat bea karena juta-juta mah orang teh meuli obat sorangan di Persija mah da boro-boro tumas modal apa tuh di Persija lin tas eta aing geus pulih teh kalah lain dipaenkeun kalah diantep kahayang mah pan main ke 5 menit kan lumayan kan gampang asal main kan lumayan tuh ya pemulihan urang lah gitu ieu mah lain urang geus ngabaung euih-euliheun oge hayo we kalah diupahan hungkul nya geus aing teh pamit teh Persija mending kene ka Persib gitu tapi mun deui ka dinya urang teh asa anehnya urang gigit bana nanaonannya mun lebay tuh juga budak bubudakeun ningali main urang di Persib seakan aing dilahirkan kembali urang teh jadi percaya diri deui main di Persib mah jeung teuing kumaha keberanian urang tuh meningkat di Persib mah gara-gara bobotoh nu ngadukung gitu pokona mah nya di Persib urang jadi lebih berani nyuting gitu tenangan keras oge kaluar deui terus permainan teh asa ka arah gitu jadi urang teu sia-sia gitu di dieu jauh-jauh abdi dicanak di Persija nya ku Kang Mila baheula gitu mun diistilahkeun mah bule teh jiga kieu ya karirna jiga kieu ya terbendol oleh si Thomas Modol, dirangkul dan dibela di era Luis Milla, lalu meledak di era Bojan Hodak. Hampura, wah bisa masuk di tim Persija, orang betah di Persib, anak bule sudah di Bandung. Nuhun bobotoh.